Ya Rasulullah salamun alaik. Kuari geus dibejaan ngaji pendi bahwa di jero kuburan teh rame kumaha kira-kira daek. Masya Allah. Lamun urang lembur mah urang lembur, nutu masantren teu ngaji, ditawaran maot embung teu wajar. Lantaran nu bakal ka kubur teh babaturan manehanana nu karitu. Panahi urang mah ieu mun maot kapanggih jeung kitab, jeung salat hajat, jeung salat tahajud. Masuk tahajud emang. Kaparanggih jeung nu ngaran sodako. Eta teh akan dibentuk-bentukeun di jero kubur teh. Ieu saha ieu kasep amat. Oh, abdi teh cenah ieu teh salat. Masya Allah karim. Ieu saha ieu kasep amat. Abdi puasa. Hari ieu abdi sodako. Hari ieu abdi tahajud. Kan senang tau orang di jero kubur. Kaparanggih. Dumantak para aulia Allah, para solihin mah maot eta nikmat. Kapanggih di jero kubur ku Haji Pendi. Ya ieu saya jore amat ya. Oh, iya abdi mah sok lamun jualan karung dioplos. Ieu nu jore ieu bohong. Nu ieu menipu. Iya, nah, ia menyedekeun si Mbak. Araya kabeh. Bakal kaparangi di jero kubur ternyata rame. Masya Allah. Ramekeun jero kubur ku urang supaya urang betah di jero kubur. Ramekeun ti ayeuna jang batur-batur urang. Lamun urang datang ka jero kubur, tilu nu milu, nu dua balik, nu hiji makan milu bae amal urang. Timimiti di jero kubur, milu ngabarengan urang. Moal pisah kajin kukumaha ge. Terus we ngabarengan. Nu paling bahaya engke ketika dibahas. Urang kan iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cek Kangjeng Nabi teh pan aya yaumil akhir. Yaumil akhir teh hartina poe terakhir. Nu mantap disebut poe terakhir la laila ba'dahu, eueuh peuting ka ditu mah beurang bae. Geus eueuh poe Sabtu jang gajian eueuh. Oh, jeegle na geus eueuh. Sia masalah setik batu wajar we. Eueuh sepotek, eueuh cinglu. Geus tinggal poe we ka ditu eueuh peuting disebut yaumil akhir. Urang percaya ka Kangjeng, percaya ka yaumil akhir. Nah, ieu ketika kiamat engke dihudangkeun deui ba'ats ngaranna, digiring urang ka mahsyar. Mahsyar ketika Kangjeng ditaros, ya Rasulullah tepatna mahsyar di mana? Cik Kangjeng Rasul di Yerusalem Masjidil Aqsa. Di berbagai negara, Baghdad, Turki, Yaman, Indonesia, harudang kabeh digiring kabeh ka mahsyar. Urang dieu dihudangkeun ti kubur, berangkat ka mahsyar. Tempat kumpul. Ya Allah. Mantap. Kuari kudu geura kajahokeun heula jalan-jalanna. Besi nyasab. Besi nyasab engke ke lain ka mahsyar ka adi itu di ka Baduy. Bahaya ngajauhan.
Ieu mahsyar. Kanjeng ditaros ya Rasulullah hari eta berangkat ka mahsyar teh naik naon ya Rasulullah. Kanjeng nyarita nyarios ngawaler saur Kangjeng jelema berangkat di lemburna masing-masing menuju mahsyar teh beda-beda. Wa minha di antarana aya anu arraqibu naik kendaraan. Boh, bangsa Timur Jaya naik kendaraan. Waktunya nama naik kebo. Kebeneran kebona meulina kurang beres. Tengah jalan ngagedeprok kebona. Tuh, Masya Allah. Bangsa kiai-kiai anu ngalaksanakeun korban jeung sedekah ar-raqib naik kendaraan. Wa minha al-masyi ala rijlaih aya anu lempang suku kieu ka Yerusalem. Masya Allah karim, tapi aman datang sebab make amal perbuatan ayeuna. Wa minha aya anu berangkat teh ala wajhihi beungeutna di handap sukuna di luhur. Coba bayangkan ke orang suku di luhur banget di handap ya karim. Masya Allah. Renung-renung ku urang ucapan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpung urang masih kene aya kesempatan jang tobat ka Gusti Allah. Urang lamun ngarenungkeun eta Masya Allah moalila kan. Maot teh anu isuk-isuk sehat, lohor sehat, asar maot. Lamun geus boga amal bagus bahkan geuna. Nah iya ya anu make beungeut ka ditu lempang teh. Nu paling bahaya wa minha di antara anu lempang teh deui ala suratul qiradah beungeutna kos monyet. Apa lahirna di ditu belah ditu. Solehan. Alain diganti beto begitu ku Gusti Allah jadi monyet. Sanajan di dunia geus jadi haji cara si eta monyet bae. Ustaz salah tu monyet bae, pedagang monyet bae. Nah kumaha Kangjeng eta teh bisa diganti jadi monyet? Saha? Wahum az-zunat etala pezina. Nu di alam dunia na daek ngalaksanakeun zina tetobat jana ka Gusti Allah udang dikubur digiring ka mahsyar ala suratil qiradah. Nauzubillah min dalik renungkeun ku urang engke bakal kaparangi urang hudang dikubur toel ku urang ya lamun Haji Pendi kan mohon pan banget jadi kieu tuh. Ayo coba deh kumaha eta makan lain lalagan. Masya Allah kan. Wa minha di antara anu bakal kapanggih ya akhirat digiring ka mahsyar di tempat masing-masing teh ieu rupana ala suratil khanazir rupa celeng. Rupana rupa babi bae kumaha ya Allah ya Rabb. Saha eta ya Rasulullah nu rupana rupa babi teh eta mah horenganan alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema nu sok di dunyana ngadaharan haram ngadaharan pajeg nyanggakeun sadaya-daya nu sok ngadahar pajeg teh saha ente bae nu nafsiran heulana moal disebutkeun di dieu tah babaturan Timur Jaya ge aya nu sok ngadaharan pajeg nu sok ngadaharan haram tuh
engke bakal rupa khinzir. Masya Allah. Kita digiring ke masyar pikiran tak kurang rupa monyet, aya anu rupa babi, aya anu rupa kadal, aya anu rupa buaya. Buaya mah loba meureun nya. Jadi ge bangsa buaya darat mah lulu ja. Gusti Allah doaku. Nah, renungkeun kurang Gusti bakal seperti eta ngahijilah di mahsyar. Ngahiji di mahsyar. Tidinya aya jembatan menuju surga lewat neraka jahanam. Ngaranna Shiratal Mustaqim. Ayat 3 posna wakila ayat 7 posna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun ke nanjak deui 1000 tahun turun deui 1000 tahun. Kaji pendi mah barang nanjak ka keselan ngaguju berarti heula. Kesel sakjana ieu. Harapan datang ka ditu. Ya Allah ya Rabbi. Tah timbang amal lah mizan wa nad'ul mawazin al-qist. Allah nyeun timbangan, timbang amal. Santri mah pokona mah timbang salat plek, puasa plek. Bagsa ngaji plek geus. Nasihat eueuh sorga. Haji pendi timbang. Salat bagus. Gitu gaji pendi. Puasa mantep. Masya Allah. Hebat haji. Hebat. Luar biasa haji pendi. Ya Allah ya Rabb. Zakat osoklah saya tiba. Iya hebat. Pasti bohong. Ayah saya tiba. Bohong. Aplaus. Ayah ngajem gitu. Menganiaya para pedagang. Geus lempeng ya. Nyana lagi geus bingung asal berat ka ditu aja. Timbang kagorengan anak ambalaya datang ka ngelehkeun ka bagusan. Jadi putus nama seorang manusia Haji Supendi. Keputusannya mesti jahanam. Loba tinggal gorengan. Masya Allah. Kan aya jibani mah sanajan ka neraka aya harapan. Maksudnya ka neraka cenah lamun geus beak mah dosana. Geus beak dosana dicabut. Tetap dicabut. Nunggu seepna dosa. Kitulah gambaran yaumil akhir. Terakhir sekali jelema nu ka sorga aya anu sakilat ka sorga plek sakicep. Aya anu kos manu ka sorga teh. Aya anu kos kuda. Aya nu lumpat, aya nu lempang, aya nu habuan ngesod tapi datang ka sorga. Aya nu tadi teh tah naik harapan golepa turun golepa